Wa ghuslul kafaini jeung ngumbah dua dampal tampah ilal kau'aini nepi kana dua pigelangan qoblal madmadoti dina sameme kekemu wa yagsilu jeung ngumbah si jalma huma kana itu kau'ain atawa kana kafen wa yagsilu jeung ngumbah si jalma huma kana itu kafaini salasan kalawan 3 kali intarodda dalamun mangmang si jalma fi tuhrihima dina sucina itu kafaini qabla idkhalihima dina sameme ngasupkeunana itu kafen al ina'a kana wadah al mustamila anu diwungkulkeun al mustamila anu ngurung itu ina alamain kana cai dunal qullataini anu kurang ten 2 kula fa illam yagsil maka lamun teu ngumbah si jalma huma kana itu kafain kuriha tadi makruhkeun lau pikeun si jalma naon gomsuhuma neuleumkeunana itu kafain fi ina'ina wadah wa intayaqona jeung lamun ngayakinkeun jalma tuhrohuma kana sucina itu kafain lam yukroh tah tadi makruhkeun itu tah tadi makruhkeun lahu pikeun jalma naon gomsuhuma neuleumkeunana itu kafen wal madmadatu jeung kekemu ba'da ghuslil kafaini dina sabada ngumbah 2 dampal tampah wa yasulu jeung ngasilun asussunati asal pasunatan fiha dina itu madmadah idkhalil ma'i ku ngasupkeun cai fil fami dina cangkem sawaun adaro sarua bae muterkeun si jalma hu kana itu maun fihi dina itu famun wa majja jeung ngaburakeun si jalma hu kana itu maun amla atawa henteu itu adaro fin aroda maka lamun ngamaksud jalma al akmala kana kasampurnaanana majja maka ngaburakeun si jalma hu kana itu maun wal istinsyaku jeung nyingreup cai ba'dal madmadati dina sabada ketemu wa yasul jeung hasilna asussunati asal pasunatanana fi dina itu istinsyak itu khalil mai ngasupkeunana cai fil anfi dina jero irung atawa fil anfi kana jero irung saun jadzaba sarwa bae nyedot si jalma hukana itu maun binapsiku reng hapanana si jalma ila khoyashimihi nepi ka jero cukang irungna si jalma wa natharo jeung nyingsiringkeun si jalma hukana itu maun amla atawa henteu itu natharo fin aroda maka lamun ngamaksud si jalma al akmala kana kasampurnanana natharo ta nyingsiringkeun si jalma hukana itu maun wal jamu jeung ari ngumpulkeun bainal madmadati antara kekemu wal istinsyak jeung nyingreup cai bi tsalasi gurofin kalawan 3 pirang-pirang siukan ia tamadmadu anu kekemu si jalma min kullin tina saban-saban saiji min hatin itu tsalas tsumma yastansyiku tuluy nyingreup cai si jalma afdalu eta leuwih utama minal fasli tinimbang misahkeun bainahuma di antara itu madmadah jeung istinsak wa mashu jami'ir ra'si jeung ngusap sakabeh sirah wa fi ba'din nusakhil matni jeung eta tetep dina sapali pirang-pirang salinan matan wasti'abur ra'si ari aya lapad wasti'abur ra'si hartosna ngawalatraan sakabeh sirah bil masi ku jalan diusap amma masu ba'dir ra'si anapun ari ngusap sebagian sirah fa wajibun maka eta anu wajib kama seperti perkara sabaqo anu geus tila itu ummah walau lam yarid jeung di mana atawa jeung lamun henteu ngamaksud si jalma naz'ama kana ngudarna perkara ala rosi anu tetep itu ma aya dina luhureun sirna si jalma min amamatin nyatana tina sorban wa nahwiha jeung umpamana itu amamah kamula
anu nyampurnakeun si jalma kamula tah nyampurnakeun si jalma bil masih ku ngusap alaiha kana itu amamah atawa nahwi kana amamah. Wa mashu jami'il udhunaini jeung ngusap kana sakabeh dua celikna dhahirihima tegasna anu luarna itu udhunain wa batinihima jeung anu jerona itu udhunain bimain kalawan make cai jadidin anu anyar itu maun ay ghairi balalin tegasna lain ay ghairi balalir roksi tegasna lain babaseuh sirah. Wasunatu jeung ari kasunatanana fi kaifiyati mashihima dina tata cara ngusapna itu udhunain eta ayadkhula yen ngasupkeun si jalma masbahataihi kana dua curugna si jalma fi somakhaihi dina dua liang celana si jalma wa yudiro takdirna ayudiro wa yudiro jeung muterkeun si jalma huma kana itu masbahatai alal ma'atifi kana pirang-pirang lupat lepit wa yamurro jeung muterkeun si jalma ibhamaihi kana dua jempolna si jalma ala zuhurihima kana tukangeunna itu udhunain summai yal suko tuluy ngantelkeun si jalma kafaihi kana dua tampahna si jalma wa huma jeung ari itu kafaihi mabelu latani eta anu dibaseuhan duanana bil udhunaini kana dua ceuli istidharon karena ngadohirkeun